Somantri kaula nun Gusti kaula ngarasa bagjaman sampean geus bisa ngabubarkeun balaraja tapi kaula menang bejati si cepot cenah maneh sampean hayang ngajajal kana kasaktian kaula hapunten satacana Gusti teu nanaon ai panasaran kana kasaktian kaula mah sok tepi ka mana ku kaula di layanan supaya sampean percaya ka kaula hapunten satacana Gusti ayo tinu lega Somantri bisa aya tulang nu hipu pek pilihan hapunten Gusti pek beakeun udang Somantri aduh Gusti Prabu Arjuna Wijaya dibalakeun Somantri tulungan da di mana ragragna aduh ayo mah da ka mana atuh ragragna di mana ayo matak di urang teangan tulungan dulur gerak tulungan utang teuing Didi Arjuna Wijaya ngawatek kajianan ti wikrama nujul yati nujul cahaya nailang gumilang nujul yati nujul cahaya nailang gumilang ilang gumilang bener si Somantri deh dah bala naon nak ayo itu nu gede saha Gusti Prabu Arjuna Wijaya gitu saha cenah Kang apaan eta janti wikrama teh karek nyaho dewek mah da bala heuy tong dedeketan Kang tepikeun ka gede kitu amu sagede kumaha wadukna meureun da bala syair teun mameureunnan sajati luhur kageu sok kemana-mana wae kilacek mah nya si gana itu sajati luhur ka rungkup pedek wadukna cepot deh aing mah kalah ngagerowan di dawala tembalan atuh ada dunungan urang cepot ya kadieu pon kadieu alim kadieu kunaon maneh alim sieun moal dikukumaha cenah alim sieun alim kadieu da padi teh kaula alim sieun da wala abdi pangmelikeun rokok sakedeung wios we ku abdi wios sama wios
ai kana ududeun meuni haretot ai kana ududeun masya teh meuni terehna ka dieu cepot adieu aya naon bisi sok tang si somantri ditah ka dieu nah kitu Kang sok panang tangkeun Kang dewek masuk sieun ya ku dewek ditangtang si somantri ka dieu ke Gusti teu aya deui moal kaula di dieu moal ka mana-mana tanggung jawab Gusti Prabu ge meureun tanggung jawab kaula tangtang wae na tangtang sok tangtang moream gini hei somantri tulus nabeuh teh somantri tong ka mana wae atuh ka mana wae maneh teh tong ka mana-mana atuh Gustinya sok kaula balik ka mana-mana di dieu somantri sora si cepot naon cepot ulah waka jeung durungan aing sia jeung aing heula ka dieu sia somantri kurang ajar sastra jiga di mana sampean ka dieu itu meureunan Gusti kadukang maneh kadukang kitu ieu ajian ti Wikrama teh tapi sok sanajan kitu ku kaula bakal dipentang ku cakra udah jeung cakra panglepur mah awas kate ayo goralawan ayo kadieu sia somantri kadieu sia sok beakeun ya kadieu kalah mere nu kieu sia dipikeun nu kieu mah kuaing ya ayo mana sok beakeun somantri dikepeul kuaing nu kieu mah ayo beakeun mana deui somantri dikepeul kuaing nu kieu mah sia beakeun somantri kadieu sia somantri ayo dulur geralawanan ayo maju pantang mundur ayo maju pantang mundur keur ngabela bebeneran lajeng ieu somantri anu bade nyaeta nunggal kayu Gusti Prabu Arjuna Wijaya dicepeng ku pandanganana ieu Arjuna Wijaya kurang ajar aduh apunten Gusti modal sia nah di bangkarek boga ilmu sakitu ge geus bedegong sia digung nya kula geus sombong sia karek di bang boga ilmu kawas kitu ge hapunten abdi Gusti hapunten we sia bong kene hampura beunang dipentas ya rek sakali-kali deui moal rek bedegong jiga kitu deui moal sia amun tepikeun ka bedegong deui kitu kuaing dipaehan sia ayeuna moal Gusti hapunten abdi Gusti taluk sanapulan taluk abdi percanten ka Gusti Prabu sok aya kitu mah kuaing bakal dilepaskeun deui tapi awas ya mun sakali-kali deui kuaing bakal dipaehan sia hapunten abdi Gusti sok kaula dikaluarkeun deui aya kitu mah hapunten abdi Gusti dihampura ku kaula ngadawas lamun sakali-kali deui ke daguan kaula rek ganti deui wujud sia ayo goralawan
Sumantri abdi Gusti kumaha percaya ka kaula atawa panasaran keneh ka kaula abdi percanten kasalila Gusti yakin panglamar sampean ku kaula bakal diterima atur nuhun Gusti Kang Semar wah kapayun wah abdi Gusti jam ayeuna mah kantun syukuran we Kang di Nagara Maespati mangga wawan pinolongan layuan dan ninggalakan layuan aturan wa kumaha wa ujang kulan wa murid bulan wala geus murid geuning ieu teh aja tos bade jam 4 wa teu karasa teu karaos dina cariyos Sumantri ngenger urang cekapkeun dugi ka dieu nya ujang leres wa hapunten boh bilih nadalang sumbang dina haleuangna Ih. nayaga pake trok tina nakol gamelanana Leres. hapunten nya jang leres wa da puguh dalang mah masih keneh diajar nya jang laras ulah anu saleresna ngawayang nyaeta engkin wengi ku kersana pun Bapak Kidalang Asep Caswan Dede Amung Sutaria nya ujang leres wa leres da meureunnan ayeuna teh kedah persiapan heula ih kedah persiapan kedah pasang lampu pasang lampu nya kedah beberes di panggung teh nya ujang leres dina carios Sumantri ngenger urang cekapkeun deui ka dieu kembang pinetik sedeng anyar mekar sinebaran sari tutup lawang sigotaka merdeka ujang Palawargi para penonton sadaya wabil khusus ka Bapak Hajat sinarangan Ibu Hajat sakitu anu kapihatur cariyos Sumantri ngenger anu digarap ku Kidalang Nandan Asep Caswan Dede Amung Sutan nedata wakub anu kasuhun meninggali anu pamrih hapunten ti pribados dina pidangan siang ieu ti dalang dugi ka para wiyagana urang sasanti leureum bari ngemutan lampah anu bakal dongkap urang dilajengkeun kana engke wengi billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.